Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi naf'an mubarrakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sulamul Munajat atanapi kitab Safinatus Shalah kalawan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani zat anu maparina nikmat ageung ieu Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi zat anu maparina nikmat alit ieu Allah di akhirat ungkul. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Sifatna Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmat Allah, wassalamu sareng kasalametan ala sayyidina eta muga tetep kadunungan urang samudayana Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi ajma'ina tegesna sadayana. Awaluma ari mimitina perkara yajibu anu wajib ala kulli muslimin kasakabe jalma anu Islam naon i'tiqadu makna syahadataini nekadekeun kana makna dua kalimah syahadat wa tasmimu qalbihi jeung ngaraksa hatena itu si muslim alaihi kana itu dzalikal makna. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah sareng ari maknana lafad asyhadu an la ilaha illallah eta a'lamu ngayakinkeun kaula wa a'taqidu sareng nekadekeun kaula biqalbi kalawan hate kaula wa ubayyinu jeung rek ngajelaskeun kaula li ghairi ka lianti kaula alla ma'buda kana yen teu aya deui pangeran anu hak diibadahan bihaqqin kalawan sabenerna fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah wa annahu sareng sanyana Gusti Allah ghaniyun eta anu sugih amma tina perkara siwahu anu salianti Gusti Allah muftaqirun anu narima mikabutuh ilaihi ka Gusti Allah naon kullu ma sakur perkara ada anu ngalianan itu ma hu ka Gusti Allah muttasifun anu narima kasifatan bikulli kamalin ku sakabeh sifat kasampurnaan munazzahun anu dibersihkeun angkul linaksin tina sakabeh sifat kakurangan wama jeung dibersihkeun tina perkara khutiro anu dikeretegkeun itu ma bil bali kalawan hate lam yattakhid teu ngajadikeun Gusti Allah sohibatan kana anu ngarencangan wala sareng teu ngajadikeun Gusti Allah waladan kana anak wala yumathila sareng teu nyarupaan Gusti Allah fi dzatihi dina dzatna Gusti Allah wa sifatihi jeung dina pirang-pirang sifatna Gusti Allah wa af'alihi sareng dina pirang-pirang padamelan Gusti Allah ahadan ka saurang oge. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sareng ari maknana lafad asyhadu anna Muhammadar Rasulullah eta a'lamu ngayakinkeun kaula wa a'taqidu
sareng nekadekeun kaula biqalbi ku hate kaula ubayyinu jeung rek ngajelaskeun kaula li ghairi kalianti kaula anna sayyidana kana sanyana dunungan urang samudayana Muhammad bin Abdullah eta jadikeun badal tegasna Nabi Muhammad putra pamagetna Abdullahi eta abdina Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah ila kafatil khalqi ka sakabeh makhluk shadiqun anu bener fi kulli ma dina sakabehna perkara akhbaro anu geus ngabejakeun Kanjeng Nabi bihi kana itu ma yajibu wajib ala kafatil khalqi ka sakabeh makhluk naon tasdiquhu ngabenerkeunana Kanjeng Nabi wa mutabi'atuhu sareng nuturkeunana ka Kanjeng Nabi wa yahrumu sareng haram alaihim ka itu kafatil khalqi naon takdzibuhu ngabohongkeunana Kanjeng Nabi wa mukhalifatuhu sareng nyulayaanana ka Kanjeng Nabi faman atuh saha jalma kadzaba anu ngabohongkeun itu si eman hu ka Kanjeng Nabi fahuwa maka ari itu si eman zalimun eta anu zalim kafirun tur anu kafir waman jeung saha jalma khalafa anu nyulayaan itu si eman hu ka Kanjeng Nabi fahuwa maka ari itu si eman asin eta anu maksiat atana pidoraka khasirun tur anu rugi waffaqo muga maparinan taufik waffaqo muga maparinan taufik na ka urang sadayana saha Allahu Gusti Allah di kamali mutabi'atihi pikeun sampurna nuturkeunana ka Kanjeng Nabi warazzaqo sareng muga ngarizkian Gusti Allah na ka urang sadayana kamalat tamassuki kana sampurna na tatagenan bisunnatihi kana sunnahna Kanjeng Nabi wa ja'ala sareng muga ngajadikeun Gusti Allah na ka urang sadayana mimman ti sapalihna jalma Yahya anu ngahirupkeun itu si iman ahkama syariatihi kana pirang-pirang hukum syariatna Kanjeng Nabi wa tawaffa sareng muga ngamaotan Gusti Allah na ka urang sadayana ala millatihi netepan kana agamana Kanjeng Nabi wa hasyara sareng muga ngumpulkeun Gusti Allah na ka urang sadayana fi zumratihi dina kelompokna Kanjeng Nabi wa walidaina sareng indung bapa urang sadayana wa auladina sareng pirang-pirang turunan urang sadayana wa ikhwanina sareng pirang-pirang dulur urang sadayana wa ahbabina sareng pirang-pirang sahabat atanapi anu dipika cinta ku urang sadayana wa jami al muslimina sareng sakabeh pirang-pirang jalma anu Islam. Amina muga jumbadanan Gusti Allah kana doa urang samudayana.